Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. La yajuzu henteu menang laka ka anjeun naon antak dia yen nyumponan anjeun hajataka kana pangabutuh anjeun fi qori'atit toriki di tengah jalan kama seperti perkara yaf'alhu anu migawe kana emak saha man jalma laisa anu lain indahu eta tetep di deukeuteun eman teh naon adna adabin saeutikna adab wala yuroi sareng urah ngajaga ieu wala yuroi sareng henteu ngajaga ieu eman asihhatal umumiyata kana kasehatan anu umum wa qad waroda sareng nyata sumping naon annahyu larangan anzalika tina itu madzkur wa fil hadisi sareng eta tetep dina hiji hadis man adal muslimina ari lapad man adal muslimina man ari saha jalma adaan eta anu milaraan ieu eman al muslimina ka pirang-pirang jalma muslim fiturukihim di pirang-pirang jalana muslimin wajabat mangka misti alaihi ka ieu eman naon laknatuhum laknatna ieu muslimin wa fi zalika sareng eta tetep dina itu mazkur idaun ari nganyeri syadidun anu banget lil marina ka jalma anu lalempang wabil aksi kalawan sareng kalawan sabalikna yustahabu disunatkeun mingka ti anjeun naon antumilto yen miceun anjeun al azza kana pilara anil toriki ti jalan qala nyarios saha sallallahu alaihi wa alihi wasallama al imanu ari iman bid'un eta 7 wa sab'una sareng 70 naonana syu'batan cabangna pa abdoluha tuluy ari pang abdolna itu iman atawa syu'bah qaulu la ilaha illallah eta ucapan la ilaha illallah wa adnaha sareng ari panghandapna ieu syu'bah imatotun eta imatotul adai eta miceun pilara anil toriki ti jalan qala nyarios Kangjeng Nabi aidon deui laqad raaitu nyata ningali kuring rajulan kahiji lalaki fil jannati di surga bi syajaratin dina tangkal bi syajaratin sabab tangkal ai bisa babi syajaratin tegesna ku sabab tangkal qota'aha anu megatkeun nu motongkeun kana ieu si eman kana syajarah min dhahrit toriki ti tengah jalan kanat mangka bukti itu syajarah teh tuzi eta ngamilaraan ieu syajarah kanat anu bukti ieu syajarah teh tuzi eta milaraan ieu syajarah al muslimina ka pirang-pirang jalma muslim wallahu a'lamu bissawab.